lalab ya. Lumayan sambal asem, pedo. Daripada nyawa kaboler mendingan makanan antanan lah. Kita nih terus tuing atuh. Nyawa kaboler daripada selesai ya. Ngopi heula suganan. Set sawah yang kurang cai geningan ieu. Masih Imronnya. Ditah nyedot ka batur-batur sing karaplak caina tuh. Wah, ku yang bedah-bedahkeun ku yang bendungan batur sih loba caian ge. Nu batur-batur loba caian, masih Imron sing sikanil. Ron. Gini ya sing carikan haji ya. Lanjut. Kan si Mang Imron teh ngomong wae, paling badog ya. Wah, buset di budak teh ngalah maledog ge. Bubar carikan haji, bubar. Ayo mah edan. Buset tingta budak ku aya wae aing. Upak di sawah haji, wa tuker langkah-langkah teh cai. Hayang beak ku haji. Duh, aing. Ampun teh euy, ampun ah. Ampun aing kan geuna naon gawe budak ku geus aya teuing eta budak aing budak saha mah di dinya ampun tengot peurih gawe macan maju ampun tunggu geus bobola dong peurih di matam di bau bau ame buruk budak teh barandal teh nu ngarbak dewa haji pengen haji teh ieu meureun gua buset ya haji tumben heuh pacurna anyar. Ya pacul naon mun kos. Kos papatuk entog naon ieu. Coba ji sedep teh ieu sangarana ieu can nanyakeun ka haji dah. Aduh, buset ngawat ampir euy. Ampun ah pacur anyar ya. Aduh. Mais eceng ya. Sedap. Yo dicampur ya jeung sangu naon cenah dipais. Geus jeung ieu na dialana ge. Nil. Kanil. Gadis ya. Naon saya teh? Eceng pan haji titah ngalah eceng lain ku haji Heueuh eceng emang nage. Atuh sih ngalana kitu. Heuh eceng malahan. Eceng gondok ge alahan jeung keparab si Imron. Ke disanguan moal nyahoan ieu eceng gondok ge nya campur jeung jukut teh. Beukeun si Imronna. Alau atuh jukut teh parab sapi waji Mang Imron jadi sapi meureunna nya. Cicing geus mah Nil. Moal nyahoan si Imron mah. Alahan terus sina beak. Ke dipais di imah sanguan. Ka awewe nya. Sina sanguan loba. Ke maneh ge ngiluan daang da ngeunah eta mah di sanguan. Eceng gondok ge jeung jukut. Alau ngundeur deui ya Mang Imron dek di paraban jukut ku haji. Alau aing Naon sih ieu can anggeus. Tunda. Naon sih? Itu pambibitan we caian.
Kocorkeun tuh di sawah tonggo tuh, sawah samer bobok ku sia. Maju we deui aing carekan kata deui ah. Ulah sieun keun urusan aing. Duh, kata galungan deui wae di haji ah. Ulah sieun apal sorangan aing kumaha sia mah keun aya ucayan pangbibitan itu buru. Bobok rojok. Bobok tina sace sawah tonggo tuh, teuing sawah sameureunan. Al caina buru. Sok wae teu ngawarok wae, pupuh wae geura. Ampun haji mah aing. Duh, aing haji mah geus maju deui wae we aing. Kamari titah nyempogan deui aing piheuletan batur. Aina ganti titah ngabobokan gagalangan batur. Da sawahna weh caian. Ye, haji aing masalah deui wae, ieu mah masalah ye. Ampun. Nah, si Imron daekeun nih paling kita ngabobok gagalang batur lah. Ayo Bron, bobok terus Bron. Sangatkeun caina lah. Bok teuing lah. Boga sawah deket sawah aing tuh da, sanu nitah. Set, teng haji ieu mah. Masalah ieu mah bakal bahan pi masalah deui wae ieu kuasa sawah batur. Aduh, aing pangbibitan manehna mah pinuh. Haji, haji. Aing teh diturut, aing teh dunungan, aing diturut haji. Ieu mah riweuh deui wae, ieu mah bakal riweuh. Kuasa sawah batur itu set ting ah. Bodo teng haji ah. Eueuh, galungan sing boteng paling moal ditulungan ieu hena malah. Antepkeun lah. Ah, itu angka ongko wae. Sikeun ngarorojog gagalang dewek. Asa nama ieu mah urusanana jeung haji deui wae yeuh. Wah. Ieu mah kudu laporan ka RT ieu mah yeuh. Teu kieu mah gagal haji mah moal bisa diamankeun. Riweuh pisan. Duh. Kalah ka mangpet teh itu. Duh. Tah, bok-bok ye. Morojol deui ye. Nah, garing-garing sia. Ran, woi. Naon sia? Buset ieu mah Mang Tumin. Rojok ka salong sia. Aduh, buset Mang Tumin kadengelan urang titah Mang Tumin. Titah. Sabar helan Mang Tumin. Bu aya deui we masalah sia titah haji nya. Heeh, Mang Tumin buset teh. Saha dirojokan aya dikocorkeun batur mah. Tampo tuh sawah aing. Haji titah dibobok. Ditabok dibobok wae. Aduh, aing Mang Tumin. Buset deh. Cenah dunia tidak selebar daun kelor tapi ngan jeung sia we jeung haji urusan teh aing. Kan ulah diteng ya gua sia. Gua dalang Mang. Aduh Mang Tumin. Maapeun Mang Tumin. Aduh, sabar helan Mang Tumin. Aduh. Udah. Aduh. Mana haji? Nah itu tuh. Ayo aing anterkeun haji ayo. Tuh, aing aya urusan teh wae. Urusan teh. Ayo. Anterkeun aing ka pos ya. Aduh, sabar Mang Tumin. Aduh, aing mah. Anterkeun. Aduh, ieu mah babak bulur memeh usum ya. Sabar Mang Tumin. Sabaran ayo. Itu tuh geus deukeut Mang Tumin. Ayo. Alau aya budak gupak ngiluan gupak keuneh ieu mah tinggalkeun alau budak gupak alau gupak jeung budak alau gupak jeung budak alau asik ayo ayo kita gupak ya alau Mangkanya jadi kebo atuh. alau jadi kebo ayo jadi kebo Goblok si Kanil. Paling ditanggalan acting hayo gupak jeung budak. Di bangsa buat ditinggalkeun ka kebon ge. Kanil, sia nanaon eta? Sok sia Kanil hanjat moal sia, poing baledog sia kuing ieu. Poing ieu. Ho kayo, hanjat moal sia dia, Bu. alau aya wah haji kanyahoan kur gupak alau aya Sok sia hanjat moal sia dia. alau ampun waji ampun Ditang mundur acting kalah ka gupak jeung budak. alau
Alau pan ngeunaheun gupak budak wajah. Ampun, ting aing si Kanil. Ampun aing gue bingung aing ngurus siap kieu kiting mah tuh. Si Imron, ngapa si Imron? Pon ku aing teh ngabobok ke galang, bener teh itu budak teh. Bener meureun Bagus ayo, urang ka si Imron anggun bantuan si Imron. Ayo. Ayo. Lau wah haji mah kitu. Tuh, Haji siap tuh, ayo tuh. Itu. Aduh, ayo. Aduh, Wah Haji. Wah Haji. Cekan wae blok leungeun sia. Alau itu bangun Mang Imron itu diseseret Mana, ongkos Mang? ke Bodongkol. Itu. Nah, itu si Imron buset, kuat bujil si Imron. Ongkos ke Bodongkol. Si saha itu nu nyeret nasi ge si Tumin di wae. Astagfirullahalazim. Tumin. Wah Haji, tolongan Wah Haji. Wah Haji, tolongan tah. Astagfirullahalazim. Kunaha sih di sia wae Tumin? Ayo naon Itu si gagal Imron? untuk sia di rojokan gitu. Kotakan mana? Apa mending ditanggal sih Wah Haji? Kedeung kotakan mana heula? Di lebak itu tempat Bang Bibitan. Salah sabo ka sawah di dinya eta sawah aing. Salah ngalah ngadeukeutan wae sawah aing. Bener Haji mah. Aduh, Imron. Aduh aing teu boga Imron. Alawah, udah semajeng maning. Wah Haji dengan geus maju dewa ieu kuat. Aduh, aya kumaha nulunganna ieu Nil. Ngao Aduh, aya jaba eueuh batur. Aduh, aya laporan ka saha ieu jaba si Iroh eueuh di imah. Heeh. Alang, Enggak. ayeuna mah urang sabisa-bisa sapi ku urang lah. Alau bisa dikapih ke sapi akeun. Aduh, Haji gelut. Orang bebeciu ka ditu tuh ka biciu. Ayo. Ayo, bantuan Nil, bantuan Nil. Woi, bos, woi. Bos. Wah Haji sama Haji ya. Ajak damai. Bisa disapi. Bisa disapi, woi, tolong. Tubi, tuh. Ayo, mana itu? Itu tuh, gergarut. Ayo, bro, ayo. Iya. Laloskeun dulu Haji tah. Geus ayo atuh teruskeun Haji mah bebeskeun aya ka ditu. Mendingan diteruskeun Haji mah. Mun geus saya izin gitu mati bi ieu lah. Ayo. Aing mendingan dianggoskeun ayeuna mah. Rame. Wah, teuing tah. Aman sugan geus digitukan mah. Buset si Tumin. Nemen-nemen teuing aing si Min. Tibang lantaran cai ku aing dikocorkeun. Pot belaan gelut jeung aing. Astagfirullahaladzim. Heueuh aing kitu mah aing mayen salah. Sawah batur dikocor-kocorkeun. Aduh. Bron. Kanil. Tulungan aing, Bron. Waduh, Nil. Haji labu euy. Aduh, Suliwongna itu labu. Suliwong na ngabet jiga nanya. Ayo ang tulungan ah. Ayo ah. Buset, eta Haji karunya euy. Tuh, Haji, pancen aing ngentong ngangan perkara, Haji. Sieu pan jadi sakara-kara, Haji. Ayo balik kana mah. Sat dengan untung we. Untuk babak belur pisan ge ku Mang Tumin. Buset, eta mah lain urusan leutik, Ci. Cai urusan gede eta mah. Batur hampir tetulus nyawana. Balik ayo. Ayo. Tungguan atuh ulah sok rariweuh teuing, tungguan